Sore ngebias di luhur langit banten, kuring nangtung netep lambak karangan tu. Nanya ka hati naon nu geus dipilampa, nah hirup saukur ngudag dunya nu fana. Surah adan lalaunan mimiti kadenge, di kajauhan menara masjid agung manggil, ngingetkeun raga anu pinuh ku salah, geus buntu lengkah can boga bekel jang mulah. Jawara dunia mah moal mawa baca, akhlak jeung iman nu bakal nyalametkeun raga. Di payunan kitab suci kuring tungkul milari ridona sateuwa can umur tumpu. Kan iman iyo tetep pangku. Gusti kuring hanjaka hoyong ngaji diri, ulah takabur ku pangarti anu dipiboga. Diri samemeh di pundut Gusti, banten iman, banten takwa. Hapun